Dil. Antar abah ngalah suruh ah. Hayu bah, Nyal saya ke mana? nyase. Antar abah euy. Tah di ditu Dil abah biasa ngalah suluh. Loba suluh na teh yuh hayu geura. Kela bah. Telepon euy. Halo. Oh, tiasa. Eta lagi di mana? Oh, siap. OTW ayeuna. Dil mandir ka mana? Kejemput heula bah euy. Bae abah ngalah suluhna sorangan. Oh. Heuh baelah abah sorangan. Heuh juga kadang mana hati-hati. Jang, istri mararana euy. Jadi itu bah. Bantuan lah bah. Wah, bae we Jang. Bisi rek areueun. Oh, Jang. Eta suluh anu di dinya anu geus dibeungkeut. Pangkai mah abah keun euy punten. Siapa? Sok. Nuhun ah. Alhamdulillah. Beres oke. Aduh. Mancing ah. Kebeneran aja sih Dil euy. Mancing aing cenah ngalah cacing heula. Dil, mancing Dil. Anter abah mancing Dil di balong itu euy. Sekarang deh anjir laukna sadek kararieu tah. Tapi maneh nu ngalah cacingna? Ayo siap bah. Tah di dia ngalah cacingna euy maneh abah rek mawa jejer eueup. Di dinya maneh ngalah cacing ulah ka mana? Cus. Halo. Oh. Ayeuna OTW. Bah, ampura euy, moal jadi. Ieu urang nelpon rek ngejemput. Oh, atuh bae Jang. Sok. Si Idil asa onggal poe ditelepon ku awena teh. Tapi ku awena teh kur dianggap baturan. Urang mah euy. Ieu mah kudu ngomong euy isu ka si Idil. Khusus rek ngajemput. Tapi kok enak teh kudu dianggap baturan. Kudu ngomong isu. Kumaha bah kamari mancing teh meunang loba teu? Tuh Jang abah teu jadi mancing lagi da mana tuh ngalah cacing lagi eueuh. Teu jadi abah. Sare ka mana teh? Kela bah. Halo. Siap. Oh, kudu ayeuna pisan. Siap, ayeuna tuh kadinya. Bah, urang nyebut heula. Kelak Jang. Isuk malah ka mana Jang? Jam 10 weh. Ku abah ditungan di ditu, abah rek ngomong. Sok. Kah kesal si dia ka mana janjian jam 10. Yang selewat jam 10 juga nama. San kadeken maneh Dil. Janjian jam 10 datang jam 11 di mana wae maneh teh? Porah bae, geus nganterkeun si itu. Dil, ongkal poe maneh euy asa nganterkeun si itu we. Didenge-denge maneh teh Dil keur dimanfaatkeun hungkul ku si itu teh. Si teh kudu apal. Manya bah. Ya, Dil, maneh nyawa teh jelema anu sok nganterkeun penumpang naon ngaranna? Gojek bah. Ari anu sok nganterkeun dahareun naon? GoFood bah. Ari anu sok nganterkeun barang naon ngaranna? Gosen bah. Terus jelema naon anu sok nganterkeun ka ditu ka dieu tapi cuma dianggap babaturan. Eta ngaranna naon, Dil?
lamun eta mah teu nyaho bah naon kitu Goblok.